ali sayyidina Muhammad. Nyaritakeun hak teh kos kitu. Urang aya inget ka Abu Nawas mantek cek Abu Nawas aing mah ja tersep ka hak cek. Tersep. Aing mah pangmumbungna kana hak pangresep-resepna fitnah aing mah. Jeung aing leuwih sugih tibatan Allah. Ngomong teh kira-kira tah Abu Nawas. Cek Abu Nawas aing mah. Pokona aing mah ka hak benci benci. Benawas kiai ulah sok itu sebab ieu kiai-kiai kabeh negakeun hak. Hei sabodo. Kiai negakeun hak, ustaz negakeun hak, aing mah benci terhadap hak. Jeung deui aing mah resep jasa ka fitnah. Ulah kitu kiai Benawas, sebab ieu kiai kabeh dakwah teh hendak ngaleungitkeun fitnah. Sabodo kiai-kiai, nu jelas aing mah resep ka fitnah. Titik. Dia aing mah leuwih sugih tibatan Allah. Sakitu Pak. Tenang. Ya otomatis terus lantaran terus-terusan kabeh jakap. Raja. Nah, Raja Harun Ar-Rasyid. Coba bawa ka dieu. Cek raja. Interogasi ku aing. Bebaskeun ke penjara ieu jelema kos kieu mah ieu. Kiai buang ka warah. Panggil. Munawas, kula nun. Bener. Ente ngomong di masyarakat ramai jasa bahkan dipublikkan dia ente bahwa ente tercedak benci terhadap hak. Bener Raja Jiban bener sekali deh benci karena hak atau ente benci pula banget. Kok main itu bertentangan dengan Al-Quran? Sangat tidak. Maksudnya kumaha eta iya lamun teu bisa ngajawab dalil-dalilnya jeung alasan anak toh penjara geus ngomong tuh lawangna sia tuh kurang benci terhadap hak cek can keteranganana coba kumaha keteranganana Kangjeng Nabi nyaritakeun innal mauta haqqun wa innal qabra haqqun saenyana paeh eta hak saenya kuburan eta hak kula benci ya saya ja bener oge cek raja jalan ge sarua aya kurang tunggu supaya ulah sok marah-marah agak siji poin aman tas ya. Wari aya teh fitnah, pan fitnah mah ieu kudu dibencian ku urang jeung kudu dileungitkeun. Kula mah resep. Naon sia dalilna Bu Nawas? Dina Al-Qur'an dijelaskeun inna amwalakum wa auladakum fitnah. Saenyana harta jeung anak jeung pamajikan eta fitnah. Ku resep cenah segala. Ka harta resep, ka anak resep, kok mau pamajikan mah embung bae bisa cek teh. Ji teu mah akur jatuh makang cek. Abu Nawas bisa aduan. Eta cenah sia leuwih sugih tibatan pangeran ieu bahaya ieu mah ieu. Ieu mah akidah geus lain syariat deui. Ji atuh pan Allah mah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji teu boga anak. Teu pernah dianakeun. Ai kula anak abal aya di imah. Atuh kaparawan sakena. Agak Abu Nawas balik. Atuh balik teh dititah ge sakena. Abu Nawas, Masya Allah Kiai berpangkat waliullah ceceletukan anak ya Allah ya tak sih hade Gus Dur eta Gus Dur sekali jeletuk na kos gitu ya Allah ya Rabbi ceknya Nyi Roro Kidul kan sekarang udah pakai jilbab ramai sa Indonesia bahkan orang Belanda ke seri masa Roro Kidul pakai jilbab ya udah pas saya ke sono silaturahmi ceknya ke Pelabuhan Ratu ya Roro Kidulnya udah pakai jilbab aman negara ini sekarang orangana nu marake jilbab potongan Roro Kidul kabeh sial dah Gus Dur sial ke bahasa mah jadi muar aja ya kari geus pokona wae katutur ke saomong-saomongan timimiti salam rame Ros datang ke Inul dipermasalahkan Umar Irama calon presiden urang muarah jasa muarahnya nentang keomongan Gus Dur salah itu Gus Dur kiai apa itu cak Umar Irama seluruh bangsa Indonesia kiai ustadz mengharamkan kepada Inul Umar Irama panggil Gus Dur babarengan
jangan suka gitu. Emang kenapa? Di situ kan inul laki-lakinya. Itu bisa ngomong oma. Iya, yang ono inul perempuannya, kamu inul laki-lakinya. Udah nggak usah banyak ngomong. Atuh balik dia kayaknya orang yang inul kene, balik oma Irama. Dicukur janggotna beres. Bal kuat jeung Gus Dur. Sebab naon? Ngomongna make ruh ma'rifat. Moal kuat. Kiai mana nu nentang kanyana? Wassalam. Satu jalan lain-lainnya nu ngomong make ruh ma'rifat. Nek ngarobah Indonesia. Pecat, ganti. Kurangnya hot Depang. Wang, loba-lobana korupsi. Sarang korupsi itu Depang. Maknya paneta mah departemen agama sarang korupsi. Coba amati orang bener. Kuar yupong gede anak korupsi Depang. Ya Allah, ya Rabbi. Coba cenah kieu terangkeun moal sebab ieu loba nu ngaji urang Depang mah. Nyaho kula batu nyaho. Korupsi nu gede di Depang mah. Sakitu bagus. Ieu ka Depag ngajieun mananya ya.